khairil khalqi kulli. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi nafa'a mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arsala teras ngutus saha Allahu Gusti Allah Ta'ala ala Abrahata karaja Abraha wa jaishihi jeung tentarana Abraha qabla dukhulihim dina samemeh asupna Abrahah jeung Jaish al-harama kana tanah haram alal as-sahih numutkeun kaul nu leuwih sahih tuyuron kana pirang-pirang manuk sudan nu hararideung paujan barina bergerombol amama kulli firqatin dihareupeun saban-saban kelompok min hatina sapalihna ye firqah ta'irun ari aya manuk yakudu anu nungtun ieu ta'ir ha ka ieu firqah min qaruhu ari patukna ieu ta'ir ahmaru eta nu beureum wa rasu jeung ari sirahna ieu ta'ir aswadu eta nu hideung wa unukuhu sareng ari pundukna ieu ta'ir tawilun eta nu panjang ma kulli ta'irin eta tetep sartana setiap hiji manuk salah satu ahjarin ari tilu pirang-pirang batu wahidun ari nu hiji pimin qorihi dina sungutna ieu ta'ir dina papatukna ieu ta'ir wasnani jeung ari nu dua eta fi rijlaihi dina dua sukuna ta'ir wahia sareng ari ieu ahjar asgoru eta leuwih leutik minal himasi tinimbang himas maktubun ditulis ala kulli hajarin luhureun saban-saban batu naon ismu sahibihi ngaran calon korbana ieu kulun ngaran calon korbana ieu kulun Raja Abraha teh nu rek ngahancurkeun Ka'bah teh nu make kendaraan gajah mantak dipake ti mangsa lahir Rasul teh taun gajah dina hiji waktos Abraha eta jeung bala tentarana menuju ka kota Makkah nu maksud tujuan rek ngahancurkeun Ka'bah sameme asup kana tanah haram tong borah nepi kana Ka'bah
kakarerek asup kana tanah haram wae geus dicegah. Allah ngutus hiji golongan nu dingaranan tuyur atanapi manuk anu mana rupa manuk eta teh papatukna hideung. Anu warna hideung gitu lain papatukna hideung. Aya oge hiji manuk anu nungtun ka hiji kaum. Sipatan eta manuk teh papatukna beureum, huluna hideung, beuheungna panjang cenah kitu. Min qaruhu ahmarun wa ra'suhu aswadun wa unukuhu tawilun. Papatukna warna beureum, sirahna warna hideung, pundukna panjang. Ta setiap manuk mawa batu tilu, mawa batu keur naon? Kan tadi rek ngahancurkeun Raja Abrahah jeung bala tentarana. Nu hiji disimpen dina sungutna, nu dua disimpen dina cokorna. Kabeh pada mawa batu. Bahkan asgoru minal maha minal himas, lamun rek dibundang banding mah gede jeung leutikna eta batu. Leuwih leutik tinimbang himas. Tapi biku dorotillah ku batu nu leutik anu diturunkeun langkungan pirang-pirang manuk. Abrohah jeung bala tentarana teu nepi-nepi acan kana tanah haram oge, komo kana Ka'bah. Dina batu eta geus aya ngaran calon korbanna gitu. Batu eta dingaranan jero ngaranna teh nyaeta batu anu gugur dina eta kejadian nu rek dipaehan ku eta batu gitu. Wakana jeung bukti naon qatilu iri anu paeh ku manuk. Salah satu nafarin eta aya 3 gorongan. Bisalah sati ahjarin ku 3 pirang-pirang batu. Wakana jeung bukti naon alhajaru batuna. Ya kau eta tumiba atawa ragrag ieu hajar ala ra'sir rajuli, luhureun sirahna hiji lalaki. Fayuhriku mangka ngaruksak ieu hajar al baidota kana embun-embunan. Ditembus batu leutik kana embun-embuna nembus sirah. Alati anu fauqa ra'sihi anu tetep luhureun mastakana. Ila yasila nepi ka yen nepi ila ra'si kana sirahna ieu jalma. Payakhruju mangka kaluar ieu hajar min duburihi tina duburna ieu rajul, asup tina embun-embunan batuna teh nembus kaluar tina palawangan pengker. Paingan pararae di bangku batu padahal mah. Walaisa jeung teu sakulluhum sakabehna ieu jalma-jalma asobahu
asoba eta keunahu ka ieu kulun naon al azabu siksaan. Fa an Aisyah maka katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Roa itu kuring ningali Qaidal fili kanu nungtun gajah wasa isahu jeung pawangna ieu fil a'maini anu lolong duanana muqidaini anu lumpuh duanana yastat'amani yastat'amani menta dahareun ieu jalma-jalma annasa ka jalma-jalma sejen. Amma Abrahatu anapun ari Raja Abraha patasakotot mangka gugur naon anamiluhu pirang-pirang jari-jari na ieu Abraha. Abraha ukur luka gitu leungeunna. Kulluha tegesna sakabehna anamil. Ulama sakotot samangsara gerag naon mulatun hiji jari. Tabiatah nuturkeun ha kana ieu mula naon middatun nanah wadamun jeung getih. Pantaha tuluy nepi ieu Abrahah ila Son'a ka nagara Son'a. Wahwa sareng ari ieu Abraha eta mislu farojit toiri saperti kaayaan anak manuk wa mata jeung maot hatan sodaa nepi ka yen retak naon sodoruhu dadana ya Abraha wan falata sareng ari wan falata sareng leupas kabur saha waziruhu menterina Abraha Abu Yaksum ngaranna Abu Yaksum. Wa tairun jeung ari manuk yahluku eta anu hiber fauqahu di luhureun Abu Yaksum. Tabalago nepi ka yen nepi ieu Abu Yaksum an-Najasyi ka negeri Najasyi. Pakoso mangka nyaritakeun ieu Toir alaihil qissata Pakoso mangka nyaritakeun ieu
tadi teh Abu Yaksum alaihi kaya Abroha al-kisota kana kisah palama atama mangka samangsa sampurna sabangsa nyampurnakeun ieu Abu Yaksum ha kana kisah waqa'a tatumiba alaihi luhureun jaid luhureun rajul naon al hajaru batu fa kharra mangka naon teh ngajungkel ya Abu Yaksum mayitan barina nu maut baina yadaihi di hareupeun Raja Najasyi baina yadaihi di hareupeun Raja Najasyi wallahu sareng ari Allah a'lamu eta nu langkung uningan atiri mugi nyeungitkeun Gusti Allahumma ya Allah qabrahu kana pendeman Nabi al-karima anu mulia bi'arfin kalawan seungit syadiyin nu banget min sholatin tina limpahan sholawat wa taslimin jeung salam kasalamatan wa arda'atsu ummuhu ayyaman summa arda'atsu suwaibatul aslamiyah beres tah Raja Abro panjang lumayan wa arda'at sareng nyusuan hu kanabi saha ummuhu ibuna Nabi Aminatu tegesna Siti Aminah radhiyallahu anha ayaman dina pirang-pirang dinten sab'ata ayamin tegesna 7 pirang-pirang dinten autis acan atawa dina 8 dinten ku ibu nama ukur saminggon Rasul disusuan teh summa ardoat teras nyusuan hu kana bisa suwaibah bidomil musallasati kalawan didomahkeun nu titik 3 suwaibah wa fathil wawi jeung dipatahkeun wauna wa sukunil musanna jeung disukunkeun anu titik 2 at-tahtiyati nu di belahan badaha dina sabada ye huruf baun ari aya ba muwahadatun anu hiji tuwfiat pupus ieu suwaibah bima kata di kota Makkah sanata sab'i dina taun ka-7 minal hijrati tina hijrahna Nabi al aslamiyati nu bangsa aslam suwaibatul aslamiyah al mansubatu anu dinisbatkeun ila aslama kana aslam qabilihi al mansubatu anu dinisbatkeun ila aslama kana lapad aslama qabilatin anu nampa minal yamani di belah Yaman alati anu a'taqa
anu ngamardekakeun hakaya lati saha Abu Lahabin Abu Lahab. Wasmuhu ari ngaran Abu Lahab eta Abdul Uzza, ngaran aslina Abu Lahab teh Abdul Uzza. Wa Abu Lahab jeung ari Abu Lahab mushmirun eta anu ngisarohan bizammi kana ancaman. Wakila jeung dicarioskeun bil madhi kalawan muji li anna makna zalika karna sanyana maknana itu Abu Lahab eta Abu Humratin bapakna sifat ambek Abu Humrah tusbihu nyarupaan ya Humrah ka ieu jalma Allah ba kana saperti lidah seuneu li anna wajhahu karna sanyana beungeutna itu jalma teh kana bukti ieu waju ahmaro eta beureum kallahabi saperti letah sapi lahab. Hina wa afaj dina waktu menghadap ku ka Abu Lahab ay atat tegesna dina waktu datang ieu Suwaibah Aba Lahabin ka Aba Lahab ingda miladihi dina nalika lahirna Nabi ay ba'da wiladati tegesna sabadang dilahirkeunana Nabi sallallahu alaihi wasallam bibusyarahu barina mawa kabi nyanda kabinga ay bibisyaratiha tegesna kalawan kabingahna ieu wiladah iyahu ka Abu Lahab bihi kusabab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu mere berita yen Rasul tos lahir teh abdi Abu Lahab teh sanes batur masih kene kerabat Rasul. Tanu mere beja Rasul geus lahir teh nyaeta Suwaibah Aslamiyah anu di kemudian hari bakal jadi indung susu Nabi. Bari wajahna teh sumringah maklum dulur kahiji ti Kangjeng Nabi kitu Abu Lahab. Dulur boga orok anyar tuh pantas ngilu bunga. Sehingga dicaritakeun Abu Lahab nalika di barzahna dina setiap poe Senin teh sok rada diringanan siksaanana. Lamun nu biasa misalkeun palu nu dipake ngagendirna teh 10 kilo dina poe Senin mah jadi 1 kilo. Lain dieuweukeun siksaan Abu Lahab gade dikurangan siksaan Abu Lahab khusus dina poe Senin. Naon sababna? Sabab dina poe Senin harita Abu Lahab nembongkeun bingah yen dulurna tos pedal ka alam dunia. Abu Lahab wae nu lain muslim nalika bungah ku lahirna Nabi dikorteng didiskon siksaanana tu komo urang anu Islam ngarayakeun kana kelahiran Nabi bakal leuwih ti kitu fadilahna. Ae bibi syarotia kalawan nyandak berita bungah iyahu ka Abu Lahab bihi ku sabab Nabi. Paqala mangka nyarita ieu Suwaibah Aslamiyah lahu ka ieu Abu Lahab asy'artu rek ngabaritakeun kuring anna Aminata kana sanyana Siti Aminah
waladat eta ngalahirkeun Siti Aminah gulaman ka hiji pamuda li akhi kapikeun dulur anjeun Abdillah tegasna Abdillah. Pakola mangka nyarita we Abu Lahab teh idhabi kudu indit anjeun paangti mangka ari anjeun hurratun eta diperdekakeun. Aya tegasna wasohi ari pendapat nu sohi eta anna Abu Lahab sanyana Abu Lahab atako eta ngamerdekakeun ieu Abu Lahab ha ka Suwaibah aslamiyah fil hali itqon fil hali dina tingkah itqon dina waktu ngabebaskeun munjizan anu dilegakeun. Sumaja'ala tuluy ngajadikeun ieu Abu Lahab ha ka ieu Suwaibah turdiuhu kana nyusuanana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakhop papa mangka ngentengkeun sa Allah Gusti Allah anhu tu aya di dieu oge. Fakhop papa Allahu anhu min azabihi kullalailatil isnin. Pakhop papa mangka ngentengkeun saha Allah Gusti Allah anhu ti Abu Lahab min azabihi tina siksaan Abu Lahab kullalailatil isnin. Dina setiap pongian Senin tuh dientengkeun ku Allah teh tina sabab naon sabab bungah ku lahirna Kangjeng Nabi jazaan barina bari jadi babales li farhihi karena bungahna Abu Lahab piha dina ieu wiladah bimaulidihi ku sabab lahirna Nabi sallallahu alaihi wasallam au jazaan atawa jadi balesan li amrihi karena marentahna ieu Abu Lahab laha ka Suwaibah bi irdaihi kana nyusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadi Rabbana